Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Setahun gatukang kula ngimpi ke Mekah, encan setahun nggak bangsa 7 bulan. Mimpi ke Mekah teu jeung Haji Pendi sorangan, mimpi na sorangan. Datang ke Mekah di arah Tanaim ka dieu, terus lewat datang lain ti Madinah ke barang zog memeh ka Masjidil Haram eureun. Tidinya ya pondok pesantren ala kulon ala urang, lain gedong tina kayu biasa aya kolongan. Cikula teh pondok kieu mah pondok di urang, ieu mah saha sih beberanian amat di Mekah nyeun pondok kos kieu. Sateu pararantes teh di negara beunghar kaya raya aya pondok kos kieu, pasti kajen kukung ge mah urang lembur urang. Nanyakeun kula aya pondok saha? Ieu cenah urang Banten, satu Maulana Hasanuddin. Masya Allah, Maulana Hasanuddin nusuk di zarahan teh. Heeh. Ieu kuari aya atuh aya. Di mana kula teh eta cenah di imahna tah eta imahna. Kula harita gegeuraan bae hayang kapanggih. Langsung salam, disambut, dijawab salamna aya. Can keur ngobrol jeung urang Arab. Urang Arab nama make jubah, ari Syekh Maulana Hasanuddin mah make samping, make baju coklat kolot, bentukna sapari kerajaan, Jastong, Banten lah. Akhirnya tu kula sasalaman, tu diu ngobrol. Ieu goreng Maulana Hasanuddin. Masya Allah, tu hebah di pangimpian. Ditanya kunyana biasa, jawab tanya jawab. Kula kagum aya pondok pesantren di Mekah model kos kieu. Kula nanyakeun caina. Hei caina ieu di mana? Oh ieu diajak ku jana ka tukang. Masya Allah, empangnya lega, nya heran caina. Tidinya tuh pulang mandi terus wudu minum. Ih, cik Syekh Maulana Hasanuddin aya deui anu paranti ka Banten, paranti ka Bandung, paranti sakuliahing ieu terutama Banten caina. Ieu diajak deui luhur tuh. Jadi tempat kos kastrol luhurna gitu tuh. Kastrolan gede. Perasaan teh tina taneuh tapi gede. Nah ieu cenah nu jurusan ka Banten, jurusan ke Bogor, terus disebutan. Masya Allah, cakula ieu kacaian ti dieu kabeh cai. Tidinya ngobrol, lanjut terus datanglah ke Masjidil Haram. Kula mah moal dicaritakeun terus na panjang. Ya terjalain ngimpi sanaon gitu lang istikharah lain teh ngimpi. Kos Haji Pendi kapanggih jeung Kuntilanak we gitu. Tengah haja-haja. Masya Allah. Eta kagum jasa ya Allah ya ruka dedelekeun mereka dedelekeun Syekh Maulana Hasanuddin dan ruka dedelekeun pohara terus we kabayang-bayang kabelah dieuna ngimpi deui kapanggih jeung seorang kiai ka dieu teh mah ka dieu dugla-degle jol abah nyaritakeun dia pembangunan majelis. Ditanya abah teh geus balocor tencan
bocor bah kula teh bisa galar ngobrol be geus tah mimpi katilu kali di tukang dieu aya maung di luhur genteng maungna maung gede jasa di luhur genteng ya Allah tasi maung atuh da kumaha asupna ieu ka dieu aya maung di dieu belawetan atuh bareng kula deuk asup teh jadi mau ngagopayan ka dieu ulah sieun ya mau ngomong ieu mau ngomong ieu mah beda ieu tapi tetep bae ngaran-ngaran mau atuh sieun di luhur kente gagopayan ka kula gitu aduh tadi ulah sieun-sieun aya saha gitu ini sok ngajagaan majlis maksud ngajagaan kumaha namun anu nundutan ditoel aduh ente tambahan tuh kan di jalan itu paling dikegel tak mau ngobrol Masya Allah cek gula turun atuh iya turun udah di luar saya ngobrol nak kelah cek kita antara dia ngajagaan majlis luhurna gula di dia ngajagaan mas tadi tanya terus akhirnya turun ke handap ngobrol ayo di mana itu nusuk di dia di zaman abah kula ingat ka dongeng abah kabehan anaknya rahun sing ade di dia aya dua mau ieu kabeh ti Cikadueun di zaman abah masantren di Sekong ieu mau nutur-nutur abah bae kuari ngajagaan di dieu keur masa hirupna besi neuk ka masjid engke aya ucing leutik herang matana coba gedelekeun terutama pe Jumat nah eta engke kadeuleuna ngagedean coba ge lamun kaberenehan ti leutik can orang kaberenehan ucing deui can orang ge kaberenehan cami mah terus terang wae masyaallah ieu omongan abah can kalaksanakeun geus aya ucing kula lalaunan jatuh kagedean sakali aduh teu bae teu dek diwirid kumaha ja eta mah hese tetapi kabelah dieu pas pe Jumat kira-kira jam 10 kurang 10 lempang geus aya masjid ieu mah kuari-kuari can kebelah dua meme naon garang demo aya ucing anakna ngeok tambah poho maksudna poho ka omongan abah nu kamari-kamari ieu diinget-inget mah henteu barang ieu poho guguli bedan bae di suku ya disempar inget sama sekali sempar pluk bae ka ditu ka sisi jalan cai sia gaganggu aing kunaon dideleukeun kegedean ieu horengana Masya Allah sieun ya barang ngagedean besi ngerekep aduh cek urang mau ngampurannya atuh geus we kula bahasa kula we mau ngampura berarti anjeun lain mau ampura kula geus we etik deui berangkat deui ti dinya berarti ieu maung Cikadueun geus sakali-kali datang leuh maung ku kula mun aya mah diajak ngobrol ka pondok los ka ditu geus daon atuh gegelan habek ka ditu teu kadeuleuh deui teh maung warna duka delegu pula maung putih tapi aya kahau-kahauka seperti etalah terakhir Jol Habib Lutfi ka dieu peting-peting keukuh nya nemen tadi anter ka supir-supir batu bisa katahan kula kebenaran ngariung ka Cilongok Ganduk tungguan nya nadi mah sarua atuh datang ngobrol lah nu diobrolkeun teh jauh jeung nu diimpikeun ku kaula aya amanat-amanat titah ngaholan Syekh Maulana Hasanuddin saprovinsi Banten kula nu kudu ngayakeunana atuh teu sanggup
Atuh teh sanggup di ditu loba tu bagus loba kiai-kiai. Akhirnya kugula diusulkan tu bagus anu nu ngagegeh Habib Lutfi teu ngajawab. Aya kiai anu mulai Pandegelang Serang teu ngajawab Habib Lutfi. Akhirnya ngobrol ka mana deui terakhir ngobrolkeun eta di kudu ngayakeun haul Sultan Banten. Sanggeus terus ulah ge 3 kali seolah-olah perintah teu dijawab nu ka 3 mah besi bendu, ka hiji kadua mah tetep dijawab embung, lain embung teu cinta. Tetapi atuh manya Bantenna di ditu urang nu ngayakeunana di dieu sanajan naonna di Banten, tetapi kan eta melalui proses kemenang ngahuhuluan ngaluluhuran nu ngagegeh di ditu. Tetep teh kabelah dieuna horeng ai haulna mah tetep dititah inti nama panjang. Disimpulkan nyin majelis teh ya ieu perjalanan nyin majelis jadi lain sambarangan. Seperti itulah prosesna. Sabada haul sabada ngayakeun rajabana pamuludan di Gunung Karang eta teh terus nyambung ka Habib Lutfi, datang Syekh Maulana Hasanuddin ka Habib Lutfi, ngobrol lah jeung Habib Lutfi eta akhirna nyana ka Cilongok, datang ke Cilongok jam 10, kula datang tas ngariung 10:30. Nah jadi kedatangan Syekh Maulana Hasanuddin nyaritakeun kapangi di Mekah jeung kula. Ya Allah, berarti bener eta lain si Hasanuddin, jabe beja ka Habib Lutfi. Masya Allah. Akhirna dikencengan tenang jeung kula jaduit mah tadi teh apa teh loba di bank. Kula mah tenang jasa hirup wari hiji atuh ja anak geus dingaran. Kabeh geus eueun teu dingaran. Alhamdulillah duit jambalaya di bank. Pokona geus moal beak hutang jambalaya pikiran. Teu. Nanti dia ngapanggih deui abah deui ka dieu bae didinya neuleuan deui majelis. Neuleuan deui kula ngobrol deui beureun isyarah. Terakhir nyaritakeun tihangna geus dirubah ta encan ceknya. Tihang majelis terakhir ngimpi eta. Ya akhirnya dikencengan berbagai pemikiran geus deuk dicor liwatkeun ka jalan, kemudian aya alamat teu bagus deui. Batu bentukna kieu alamatna teu bagus deui. Ternyata kuari gambarna kudu percis Masjid Banten. Kos itulah berawal perjalanan deuk ngabangun majelis. Ukar-ukur sambil digambar sehingga deui cekulai kudu percis Masjid Banten. Lantaran titahna kos kitu. Akhirnya digambar pernah ngadatangkeun tukang gambar di PNS, ternyata meureun teh izin Allah eta atuh bisa dihubungi, lain embungeun geus teu bisa dihubungi tertanda teu aya izin. Neangan deui tukang gambar anu hebat insinyur, ternyata begitu datang ka dieu rencana naon geus nyaritakeun pembiayaan teu nyambung. Aya deui tukang gambar ecek-ecek. Iya geus teu wawuhan cacing teu wawuhan. Gambar ternyata nyambung. Nah iya jadi profesor ecek-ecek. Tetapi punya kemampuan luar biasa. Nah kemampuan dalam arti pemikiran Banten. Nah horenganan lain masalah jitu jeung teu jituna. Horenganan ieu memiliki Banten atau teu nu dipilih teh hatina tetap hati Banten. Kos gitulah dengan biaya insyaallah 12 miliar sampai 13 miliar. Nu geus aya duit terkumpul 15 miliar.
leuwih duit malaya di baturan anu kos kitu masuk siapa ginjel nggak ada yang lupa duit nginjem tolong lain dek nambahan anak buah waduh brengsek وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت ولبئس ما كانوا يعملون والله أعلم بمراد وترى lan ningali sira Muhammad katsiran ingkang akeh minhum kang tetep saking Yahud tegas Yahud syari'an pedagagan ya Yahud kabeh atawa ya katsiran kabeh yaqauna sayan tegas nibakeun ya katsiran kabeh ala age fil ismi ing dalam dosa al kadzib tegas goroh wal udwani lan zalim wa klihum az-zulm tegas zalim wa aklihim sunnan mangan ya kasiran kabeh ing haram al haram tegas haram karisa kaya pirang-pirang sogokan labi sama kanu yamalun yati saala-alane apa barang kang ana ya kasiran kabeh iku migawe kasiran kabeh ing amalau ming bagawean ya kasiran hadza iki amal لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون Allah alam bimarillah wala hala nata orayan hak nyegahum ing katsiran sapa rabbaniuna ulama Nasrani kabeh wal ahbarulan ulama Yahudi kabeh minum sagung Yahudi atawa pendeta engkau saking ucapan katsiran al isma ing dosa al-kadzibat tegas goroh wa aklihim lan mangani ya katsiran asuta ing haram bisa makan ya disala alane barang kang ana ya katsiran kabeh iku yasauna migawe ya katsiran kabeh ing ma atawa kitulah bisa makan ya disala alane barang opo barang kang ana ya rabbaniun wal ahbar iku migawe kaya rabbaniun al ahbar kabeh hu ing ma taraka tegese tarkunahim tegese ninggal nyegahe ya rabbaniun al ahbar maka yasaunahu tarkunahim tegese ninggal nyegahe rabbaniun lan ahbar kabeh masih kene nyaritakeun tentang karakter-karakter Yahudi di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi datang ke Kanjeng Nabi ai dipayuneun Kangjeng mah dipayuneun para sahabat nyana teh ngomongna ngeunaheun jasa jelema pinter ieu Yahudi rek ngabantu rek berjuang jang ngomongna ge kami mah iman tumanya kami nu ngarti ka Taurat teh iman ngeunaheun ngomongna tapi di mana-mana geus kaluar mah nyana teh ngajebiah inkar bahkan nyana ngamusuhan ka Kangjeng beserta para sahabat di samping ngamusuhan deui nyana membangun kekuatan untuk meruntuhkan Kangjeng Nabi bahkan siap tempur perang merangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitulah karakter Yahudi teh. Masyaallah. Urang hidup di tahun 1430 sekian.
berarti geus 14 abad urang di zaman Kangjeng teu pernah bareng urang sareng Kangjeng, teu pernah bareng jeung para sahabat, teu pernah bareng jeung Abu Jahal, teu pernah bareng jeung kekentong Yahudi, tapi karakter nama urang kuari nyaho bisa dibandingkan jeung karakter tatangga urang kuari, bisa dibandingkan jeung karakter pemimpin nu aya di sekitar urang maca sejarah baheula urang bakal hafal dibandingkan jeung kuari nu matak sejarah bapa daripada bangsa. Urang kudu mengenal sejarah, dieuweukeun ieu ku Amerika ke sejarah-sejarah teh dek dieuweuhkeun. Di antarana kuari aya tafsir baru buatan orang Mesir bersekongkol jeung Yahudi. Tafsir tersebut dileungitkeun sejarah. Ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa Jalalain, ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa tafsir Munir, ngabidahkeun nyana ngaji bangsa tafsir Kasyaf, tafsir Fakhrul Razi, tafsir Ruhul Bayan dan lain sebagainya. Sebab cek nyana tafsir tersebut itu adalah buatan manusia ortodok yang tidak pernah tahu tentang situasi dan kondisi. Ya, wari aya tafsir baru sih hade. Di jerona nyaritakeun gegede nama tentang Yerusalem Masjidil Aqsa. Di jero eta tafsir teh aya ke cerita tentang Masjid Aqsa ayat 3 ternyata di jero tafsir eta. Aqsa nu asli, Aqsa anu sarua zamana harita jeung aya Aqsa anu buatan baru. Aqsa buatan baru mah eta teh geus teu dipercaya, tinggal aya deui 2 deui. Nurutkeun cek di tafsir eta nu asli teh Aqsa nu ieu lain nu ieu, Aqsa nu ieu mah lain Aqsa disebutna Masjid Umar. Tah sebab di dieu kuari keur digali geus teu asing deui. Aya simpenan Raja Sulaiman, berikut aya kuburan Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam, tapi teteh teu beunang-beunang. Begitu dikeker aya ternyata wah eta teh bandang barang non kitu garana simpenan Kangjeng Nabi Sulaiman, emas teh, berlian teh, yakut dan lain sebagainya. Tapi datang ka kuari teu beunang-beunang. Kesulitan orang Yahudi gitu. Tapi ternyata memang menurut peneropongan jeung satelit aya di dinya. Maka kuari dek dibongkar total Masjidil Aqsa teh geus lain di mimbar bae, dialihkeun lantaran besi perang dunia. Aqsa nu asli ieu heula disebarkeun ke tafsir sia ada engke. Sih ada tak engke aya penelitian ke unggal-unggal daerah di Indonesia khususnya lantaran terbanyak pesantren sedunia adalah di Indonesia. Mulai engke ye di Indonesia diinstruksikan bakal aya 24.000 pesantren nu bakal didatangkan 1.000 pesantren. 1.000 pesantren bakal diteliti teteh jerona ngaji naon kitab mana baik tercampur henteu jeung sekolah nu yayasan mah geus teu dianggap pondok pesantren. Ulah beja-beja ieu urang bae nu ngaji bae mah. Ulah beja-beja kanu sajen ieu mah urang bae geus nu ngaji. Engke kiai di itu ngaji kitu deui. Engke kiai di lembur ngaji kitu deui. Atuh nyaho kabehan kajen. Seluruhnya 24.000 pondok pesantren nusantrina ieu sa Indonesia aya 7 juta nu keur diopenan ieu teh tah na ieu 1.000 pondok pesantren engke bakal aya penelitian ngaji naon bae fan terus engke kadituna 2 alternatif, imma erek diganti make kurikulum wa imma erek diperkuat kesalapanana. Lantaran melihat kehancuran moral bangsa Indonesia jauh dibandingkan jeung 20 atau 30 tahun katukang teh sangat beradab Indonesia di dunia ieu, tapi setelah kuari ieu hancurna sarua jeung luar negeri. Contoh aya tawuran baheula mah urang ngadenge di Inggris di Jerman, kuari nu tawuran urang Cikupa. Baheula nu gontok-gontokan teh ieu adalah supporter Juventus Inggris baheula. Tapi kuari mah ieu supporter susia nyaho sia aja sia meureun. Eta kuasi itu coba teu karu. Ieu akhlak dek dikamanakeun. Ieu anak-anak urang nu karak SMP nu karak SMA. Berarti eta teh calon-calon pemimpin.
anu kalaluar ti unggal lembur sakumaha Siraru butuh dukungan teh kos kitu teh. Tapi di satu sisi moralna deuk kumaha polisi sampikeun ka geus bingungeun da polisi ge sarua ieu deuk kumaha coba ieu kakarage awalan anu geus korban terbunuh dari tawuran tersebut geus sabaraha puluh mungkin ratus ieu kakarage sabaraha tahun tumbuh model kos kitu encan 10 tahun ke depan bakal kumaha melihat dari sudut eta ulama kuari keur mempersiapkan ke depan bagaimana. Setelah diteliti satu-satuna hanya pondok pesantren nu bisa ngedidik akhlakul karimah. Nah, engke ieu bakal diteliti, ulah kaget. Ya, para kiai tenang bae. Mun ditanya, ieu kumaha naon bae kitabna bejagan? Hatul muin. Naon deui? Riya. Naon deui? Takrib. Naon deui? Sapina. Anu perlu besar naon? Sapina. Kajeun geus pokona. Mun ditanya engke ka dituna, siap kan teh ieu teh disejajarkan dengan formal? Tidak siap. Dek disejajarkan jeung SMA. Jadi urang teh boga ijazah. Engke ijazah pondok pesantren teh bisa pake asup ka cinglung. Ka egel. Atau kemana bae. Nah iya kompak kabeh utuh ulama nu 1000 teh ya. Engke sabaraha persen nya teh ieu suarana. Lamun 60% siap untuk disejajarkan, jadi berarti pakai kurikulum. Tapi lamun 60% tidak siap, tidak jadi pakai kurikulum, tetap akan diutuhkan. Ilah akan dijadikan sumber dari segala sumber pondok pesantren. Tinggal kumaha kiaina. Lamun kiaina kuari bisa disogok, kiai bangkak sama kos gitu. Kita kiai be atuh disogok atuh kumaha ansip. Sudah ceritakan cak ansip pula mah teh. Ieu kiaina bae, dek milih bae, dek milih make nungguan saha nu mere duitnya tolol. Ieu teh pas sagede kiai eta sagede kiai. Tah eta kos kitu na ieu. Engke bakal aya tafsir-tafsir. Sebab naon? Nyahoeun Amerika. Kekuatan di Irak adalah ieu orang-orang anu selalu naon kitu ngaranna memperkuat tafsir-tafsir, sejarah-sejarah. Sedangkan sejarah adalah bapa daripada bangsa. Geus dipicen teh ka sungai Tigris baheula teh ku orang Yahudi. Peradaban buku peradaban Islam teh geus dipicen ka sungai Tigris timbul deui kuari. Mata kewalahan. Selalu aya atuh hadis Bukhari jeung Muslim teh apan terus-terusan dibaca, ditafsiran terus. Datang ka kuari tumbuh deui ieu teh di dunia teh anu memperkuat kesalapan masih alhamdulillahirabbil alamin ku Yahudi dengan cara dimodernkan kuari teh encan sukses. Mantak eta mah bakalna moal tamanu kos kitu mah bangsa yayasan-yayasan moal didatangan ieu mah pondok pesantren salaf 1000 jumlahna bakal didatangan. Diteliti engkena teh. Nah ieu tinggal suara terbanyakna mempertahankan salaf apa mempertahankan modern engke bakalna aya tah hasilna. Nah mantak cik ulah bejaan ka kiai-kiai mun ditanya siap apa tidak disetarakan dengan formal? Tidak siap. Bagaimana nanti setelah itu murid-murid anak? Bagaimana Allah saja? Itu baik. Tapi kan kita harus menciptakan anu kumaha sia bae. Nah iya bakal. Duh, Masya Allah. Sebab mengaburkan sejarah nababari jahasa. Engke timbul ke tafsir lainnya. Tuh dibaca oh wal bisa tak merencana Yahudi tiba heula kos kitu mah. Alif hiji bae Al-Qur'an mereaksi. Percetakan dah Bandung sabaraha kali mengkaburkan percetakan dah tetep bae kateliti. Alhamdulillah masih keneh loba nu hafizul nu bisa neliti tentang alif ba. Hiji komo sakalimah mah. Oh diusulkeun. Mantek pentasnya dicabut, dicokot di orang-orang nu brilian, diurang nu hafizul Quran. Coba taseh dibalikan tafsir nage terjemahanana terus. Mantek aya terjemahan Wahabi ku ari anu datang ka unggal kitu perumahan-perumahan tetep bae teu bisa diterima. Ieu tafsir ieu bae Jalalain sangat sederhana. Urang dengekeun, urang paham, sangkan urang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yahudi teh kos kitu karakterna.
datang ke Kangjeng Nabi. Padahal mahnya datang nanti mawa kakufuran, ke keluar Kangjeng Nabi kufur keneh bae ditrobah walaupun dipayunin Kangjeng mah ieu nya aman iman dek ngedukung. Italah karakter musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu dijelaskeun aya wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu ilaykum bil kufri wa hum qad kharaju min 'indikum bih wa lam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun wallahu a'lamu bimuradihi. Ngadengikeun ayat mah lain deui ceuli urang teh beda jeung ngadengikeun bangsa tembang Sunda lain deui komo lamun urang geus ngadenge kitu ngaran-ngaranna tembang-tembang Sunda ceuli teh asana ngagiuk-giuk bentar nikmateun kana jantung bari ngopi aduh ya Allah ngeunah mah di suara saha bareng didengekeun hati ku sendang aduh Gusti Allah bagus jadi santri Cilongok wari hati ku sendang barang der bae ngadenge Al-Qur'an lain deui asa di badugan bae hulu dak diduk komo nu di juru mah ka badug Qur'an ngaranna entak lamun aya anu nundutan berarti eta nya keur ka badug Al-Qur'an sial cenah pugu aing nundutan sial mung sial sia mah wa idza ja'ukum di mana-mana daratang munafikul Yahud ka aranjeun Kanjeng Muhammad kepada sahabat ngarariung nanyakeun berbagai permasalahan kumaha nya ngomongna qalu cak Yahudi amanna kami ngimankeun ka Kanjeng Muhammad dipayunin para sahabat atuh kami tepan macaan Taurat dina kitab Taurat tepan aya keterangan Nabi akhir zaman ieu Muhammad teh memeh maraneh geus kami leuwih ti heula ngeunaheun biasa ngomong tinggal di bejaan bae besi dek berjuang melalui naon bejaan kami dek kadukung andai kata kudu perang kami ti heula sebab kami nu leuwih nyaho amanna kami geus imankeun leuwih ti heula ka Muhammad teh nenek Muhammad aya ku kami geus dibaca-baca keteranganna ku ari geus aya manya kudu mundur kami eta Yahudi teh kos kitu masyaallah ngeunaheun kadengena wa qad dakhalu ilaikum bil kufri nyana asup ka maraneh kabeh mutalabbisina bil kufri mawa kakufuran wa hum qad kharaju min indikum mutalabbisina bihi bari nyana kaluarga tetep bae mawa kakufuran berarti asupna kufur keluarga kufur tapi ucapanana ketika asup berhadapan jeung Kanjeng berhadapan jeung para sahabat ngomongna aman nah berarti omonganana ieu dihareup mah kitu ditukankeun mah lain omongan nu buang kawarah teh kos kitu kos urang musyawarah masjid di lembur begitu tek leungieun masjid siap emang diharap-harap ngabangun masjid teh deuk ilaha geus pokona mah aing nu dihareup eta ngomongna mah ngejeger-jeger kana ceuli panitia dek begitu berangkat saminggu ditungguan eueuh 2 minggu eueuh sabulan eueuh bahkan ngaco di tukang mah lah budak ngabangun masuk masjid teuing sakieu keur darurat da urang dahar hese ngabangun masjid tolong kamu panitia goblok kamu panitia geus budak sok ditaluturkeun tah ai ka panglima kamari teu bisa hadir engke make beung musyawarah deui mah hadir geus kudu tiheula geus diajakan geus kabeh tah dihareupeun mah masyaallah luar biasa hebat jasa
Tapi lamun ditukangan darurat ieu nya nyeun masjid belum habak masih positif. Eta kos kitu teh karakter Yahudi di lembur Cikupa aya keneh alhamdulillahirabbil. Juga lembur araya keneh. Masyaallah karim. Teu suwung-suwung kitu jeung kitu bae. Datang ka kiamah terus bae anu negakeun Al-Qur'anul Karim moal eueuh la yazalu taifatun. Moal eureun segolongan zahirina alal haq terus bae. Kajen teuing situasi jeung kondisi rupa luar biasa. Baheula zaman obor kuari zaman listrik, baheula zaman surat kuari zaman SMS, tetep bae nu taifatun zahirina alal haq moal suwung-suwung. Di luar negeri, di dalam negeri, di negara Islam, di negara kafir, tetap baik janji Allah melalui hadis itu diucapkan ku Kangjeng Nabi, tetap baik mu'alirun ta'ifatun zahirina alal haq bakal aya bae saurang bae mah di hiji negara bakal aya bae, di negara mana bae bakal aya bae, atuh tangtu bae musuhna bae bakal aya bae. Turunan Abu Jahal ternyata aya nengtet di Cikupa. Eta tah nengtet. Nengtet teh jeung nongtot kakak adik. Nengtet mah leuwih leutik tibatan nongtot. Kos betik jeung betok. Betik teh leutik libatan betok. Padahal eta keneh. Tuh kos kitu. Nah itu terus bae. Meureun bahkan kadugalan beuki akhir zaman beuki tumbuh pesat. Nu zahirina alal haq beki saetik beki letik beki saetik beki tapi tetap aya eta teh janji la yazalu taifatun zahirina alal haq tetep bakal aya bae di saat batur teh breg ngilu kabawa cah ka ditu tetep bae bakal aya bae jelema nu teger nyaritakeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi tanpa pamrih eta mah janji bakal aya bae jang ngoboran masyarakat. Eta mah geus nyaho mah sabodo dibedakeun haram ya haram atuh terus bae eueuh masalah tah mah emang meureun bakal dijadikeun suluh neraka ieu tah mah eueuh masalah dijadikeun suluh doang dibulak-balik dibalik-balik pake ngarerab tah eta mah geus sabodo bae ngan tetep bae bakal aya bae muncul bae dah muncul Gus Dur di Indonesia diakui atau tidak diakui dunia telah mengakui lantarannya ada bakal merubah negara yang tahu hanya orang-orang tertentu keambil ku Amerika gulingkan kadangnya Saddam Hussein dengan gaya seperti Saddam Hussein geus kanyahoan ku Yahudi keambil ku Yahudi bahaya gede habisan timbul deui Qaddafi keambil ku Yahudi teh kieu ieu mah karakterna teh zahirina alal teh bermacam-macam kumaha situasi jeung kondisi jeung nagarana. Tah ti ulamana Said Maliki baheula di Mekah teh Yahudi geus ngomong bae hancurkan Said Maliki hancurkan. Tapi nu mampu ya mawat dengan biasa bae. Osama bin Laden tetep bae menggemparkan dunia. Kajen kumaha ge informasina ulah aya nu bagus-bagus bakal muncul bae percaya atau tidak mengaku atau tidak justru Yahudi ngalawan Osama bin Laden kos-kos gitu mah zahirina alal haq kos gitu tak per kabupaten per provinsi per negara bakal aya bae sekup nasional atau internasional zahirina alal haq aya bae sakedeung atawa kebelna lain urusan urang urusan Allah ngan Allah teh kos kitu bae sejarahna tetep bae manusia teh supaya aya bae nyaho bae kana hukum teh tetep bae aya lantaran engke masih di sidang ketika persidangan akhir di mahsyar engke maneh kunaon teu ngalawa kunaon milu ka Yahudi apa informasi aya cakabehan teh di tahun sabaraha maneh hirup tahun sekian saha zaman harita rajaan anu kiaina saha pernah maneh ngadege informasi pernah nurut apa henteu neraka sia jam persidangan sia hirup tahun sabaraha 2000 sekian zaman saha SBY kiaina saha bae UJ jadi tak kenaon eta nyana anu zikir cek nyana zikir lah kumaha ngere duit urang kanyana tah eta pan oh berarti jeung UJ-UJ na ka ditu
gitu tadi tanya ke orang zaman saya hirup zaman anu kiai saha kiai anu pernah siang ngadenge pernah milu siang ngaji henteu haji sia nyaho ka hukum henteu kulama ngan ngadenge doang bahwa aya kiai anu ngebentang-bentangkeun agama ai kulama henteu sehingga kulama mabok bae terus neraka sia jam sumpah doang kos gitu sidang bupatina bupati saja bupati anu nah di zaman sia jadi bupati aya kiai aya saha kiaina sa kabupaten catet anu saluku sia pernah disogok 95,9 selalu teu pernah disogok si anu ngabentakeun hukum ngabentakeun pernah nyaritakeun bahwa korupsi haram pernah aya korupsi tante ya etik berarti aya ngaji teu pernah neraka tinggal kitu doang mah jang saksi doang ke dia umal kiamah aya bae zahirina alal haq murni jangan sumpah ke sia hirup di tahun sabaraha sekian aya kiaina aya nyaritakeun naon hukum nya osok ceramah osok haji sia milu kadinya haji sia ngalakukeun henteu kumaha nuturkeun we surga sia ha haji sia kurang sabarna mah salat ngan milu doang heuh gua mah disadaun kompeten we jeung si Abdul Qadir sakieu teh haji sia kadi teh dahar gua ge pokona zikir dahar mere siga kana henteu kunaon sia tuh mere kabeh nu tukang daharna ieu kunaon tukang daharna oh geus nu tukang daharna geus ka surga bae geus ka tadi kumaha jang saksi doang masyaallah zahirina alal haq teh kos kitu tetep aya bae anu teger per dunia per kabupaten per kecamatan per desa aya bae sadesa sak RT ge aya bae RT santai eta teh jang saksi engke teh urang disidang saurang masyaallah nailah karakter Yahudi teh seperti itu asup ka Kanjeng Nabi nyarita amanna kaluar ti Kanjeng Nabi mah lain deui padahal asup jeung kaluarna tetep bae mawa kakufuran berarti aya anu terselimut di dalam hatina aya anu tersimpen di dalam hatina aya anu ditutupan ye di jero hatena bajar teh meureun teu nyahoan Gusti Allah mendak diteruskeun ka dieuna walam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun padahalnya nama asup jeung keluarga tetep bae teu iman ka Kangjeng Nabi sama sakali berarti di jerona aya anu tersembunyi wallahu a'lamu Gusti Allah maha uninya bima kanu kana rahasia kana nifaq kana munafik nifaq nu aya nu tersimpen di jero hatena majar teh teu nyahoeun padahal Gusti Allah mah maha uninya kana kanifakan anu tersimpen di jero hatena urang ge kuari teh dipayuneun mah sumuhun di tasa tukang mah teu abeh urang ulah kanyahoan bisa bae ku jelema mah teu kanyahoan tapi ku Gusti Allah mah emang aya nu rahasia eueuh kanyahoan jang nyumput urang teh kanyahoan bae pangneangankeun hiji tempat nu teu kanyahoan ku Gusti Allah mun aya mah urang kadari itu dek maksiat urang di ditu ngeunaheun mabok zinah judi ja eta mah pulo eta mah teu kanyahoan ku Gusti Allah teu kadeulean mun aya pulo nu teu kadeulean ku Gusti Allah asana sameter 100 juta dibeli bae neukon endek keindahan di ditu teh abeh teu kanyahoan ku Gusti Allah tapi pan teu aya kabeh ge kanyahoan ku Gusti Allah la libagin min mafar tempat lumpat jang maksiat ka Gusti Allah jadi orang di mana bae atuh kanyahoan orang di imah neuleut TV Allah menyahoeun wah sia kudu nonton TV bae kadeulean kok kanyahoan ku Allah orang susumputan dek nonton golek deh ya orang mah kiai ieu make kumis palsu make jenggot palsu deu ulah kanyahoan ku masyarakat ternyata teh sok ngaharam-haram sekorodong haju asup kahandapeun panggung haju di dinya nya ngarokok bae lu telah cilik teu kanyahoan ngadengkeun dalang untung bae eta sindena teu kieu mun kieu nya kasih kakihan sinden bareng tanggah teh waduh dek lumpat bisi kanyahoan kiai teu lumpat kakene kajeun lah bil barokah teh kanyahoan we ku jelema mah bisa menghindar ti jelema mah tapi ti Gusti Allah moal bisa cak Gusti Allah sia menghindar ti makhluk ti sekitar sia hayang ulah kanyahoan majar teu meureun ca aing teu nyaho aing teh neuleukeun ka sia aing nyaho ka sia eueuh jang mabur Yahudi nu dipayuneun Kanjeng Nabi kos kitu disatukanin mah henteu
ieu teh Allah mah wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Apalin Gusti Allah mah kanu disimpen di jero hate para Yahudi. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil kufr wal 'udwani wa aklihim as-suh. Muhammad anjeun bakal ningali katsiran lolobana minhum ti Yahudi mayoritas jelema anu beragama Yahudi anu kalalapir bakal neul anjeun teh yusari'una fil ismi nyana teh bakal gagancangan ngalaksanakeun dosa ya qauna sarian fil ismi lamun aya dosa buru-buru kudu pangheulana bae embungeun pandeuri. Nomor kedua wal udwan yana fil ismi mah dosa teh buang bohong terutama omongan maki tapi dicatukangan malain dosa jeung sajabana kunyana teh dipigawe pangheulana wal udwan jeung zalim berbagai permaksiatan. Padahal mah ismi teh geus mencakup kana udwan jeung aklihimus suhat cek ahli naon kitu bayan mah ismi teh geus terkandung di jelona ieu adalah kidib. Ismi teh di jerona geus terkandung udwan. Ismi teh di jerona geus terkandung aklihi musot ngadahar barang haram. Ismi teh mencakup kana bil ma'asi, mencakup kana maksiat-maksiat wa dzunub jeung berbagai dosa-dosa. Tapi di dia dijelaskeun deui berarti ya ta'atul khos alam nu mantak dicaritakeun lantaran pohara jasa kalakuan Yahudi model ieuna. Mana hiji Yahudi mah omonganana lain deui per menit lain deui isu kieu sore kitu di hareupeun mah kieu disatukankeun melain eta Yahudi madak cek kolot baheula mah Yahudi mah okos keuyeub di mana-mana keuyeub tak bae cicing waduh nya mah ieu cacakipna ge kaluhur matana ge molot tapi mun toel de lempangna mundur. Eta keuyeub nu matak Yahudi nu aya di urang eta adalah keuyeub teh kos kitu teh. Ini ismi bohong, dua wal udwan selalu zalim aniaya ya kiai dianiaya, aya ustad dianiaya, aya pemerintah anu jujur jeung adil dianiaya, aya pedagang anu bagus jujur jeung adil dianiaya bae. Iyalah karakter Yahudi teh nya nama teu resepeun aya kedamaian teh hayangna riweuh bae etalah Yahudi. Nah ieu Amerika Yahudi kos tidak senang melihat negara damai, teu resepeun neuli jelema damai nya nama hayangna kalut bae. Dibuatlah fitnah Ahmadiyah, dibuatlah fitnah wah bermacam-macam nyeun tandingan. Iya Yahudi teh kos kitu teresepeun aya damai nya nama teresepeun aya pangajian kieu teh damai amat cenah teh ngararaji datang diuk ngopi ngaroko balanja balik pan damai teh kos kitu ngaranna teh. Waduh teresepeun Yahudi teh kos kitu teh teresepeun biasanya nama tah nyeun akses nyeun nya nama bangsa nu teu pidamieun tah mantap geus bae di akhir zaman mah urang ngaberesan diri urang bae tentremkeun diri urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran di jerona teu aya nu kaluar tina kitu pembuatan maranehanana nu dibuat kieu politikna kieu ekonomi geus ancur-ancuran. Geus urang pula pilih bae salamatkeun jamual kebal ieu hirup teh moal kebal ieu. Nah, naon kitu ngaranna kitu ngahareukeun instruksi ti raja mah urang teh ieu hayang bener hese. Geus bae urang bae ngabebener tinggal bari ngadoa, doakeun ieu nu keur ngalumpangkeun roda politik mudah-mudahan rada bener. Ai bener jasa mah jamual rada bener bae. Bener jasa mah jamual rada bener. Cak camat sial ngeureunana. Cak bupati emang moal kajian kumaha moal cak ulah moal imah rada sebab naon atuh itu informasi di luhurna ai baheula mah nu mantak aya satpam teh aja ngajagaan pamalingan ai kuari mah nu malingna satpam
bener kumaha tuh nu mantap kayak pamarentah teh panjang urusan rakyat dibalik ku ari mah justru pamarentah urusanin rakyat atuh dibalik deh bener kumaha tuh jadi DPR teh kiai anu ditangkep teh pan DPR eta teh wakil urang eta teh nu ngurusan urang sabaraha bupati nu ditangkep sabaraha gubernur nu ditangkep sabaraha menteri ditangkepeun eta teh pan nu ngurusan urang berarti nyana urusanan urang jauh keneh ka bener teh ieu rada bener rada hese bener geus urang ngadagoan rada bener urang ieu urang bener babarengan urang ngarakyat nu bener bari ngadoakeun ka pamarentah supaya bener lantaran ieu nagara urang kabehan tanggung jawab urang kabehan kitu kene agama tanggung jawab urang kabehan baik individu urang sorangan maupun ieu teh kabehan pamajikan urang anak urang rapihan tetangga urang daek jeung teu daekna mah teu sabodonyana teh mah Allah nu mere hidayah. Muhammad anjeun bakal ningali lolobana ti golongan Yahudi anu mayoritas manyana mah guragiru dina ngalaksanakeun dosa guragiru dina ngabohong guragiru nyana mah dina zalim guragiru dina ngadahar haram aklihimus suhat karisa seperti sogok-sogokan riba jeung riba-riba lamun teh mah aya kreditan nyana mambung tinggaleun ku batur ti heula nyana malah mere informasi ka babaturana supaya nuturkeun nyana kitu kene lamun aya pilkades pilkada pilpres eta teh ngadagoan sogokan-sogokanana eta teh aklihimus suhat haram teh riswa eta teh haram tapi pan boro-boro hansip kiai na ge ngadagoan haram mantap kiai itu jadi panutan mantap kiai ngomong kunaon nya ka aing teh daek ngararaji heran jasa aing manu ngaji teh eta tadina aya 100 kuari ngaletikan jadi 20 ulah disalahkeun nu ngajina lantaran eta omonganana timbulna tina tanaganya na meunang nyogok aya atut liwatnya na nyokot eta hayu sia kiai kamari dibere 100.000 kan ngaku sia rukun wudu sia moal laku kajen ku tetep ceuli aing datang ka laku bae aing mah percaya jasa ka Al-Qur'anul Karim percaya jasa ka ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi percaya jasa ka ucapan-ucapan para supi-supi lamun beuteung sia ngadahar sogokan kos kitu nu 3 juta aya kan aya nu 3 juta anu sabaraha juta deui sia meureun diberena ya Allah ya Rabbi nah dahar ku sia ucapkeun ku sia rukun wudu tek datang ka laku bae cenah udang-udangna gede 5 make udang-udang sia ayo tumpukeun cenah geus kolot jenggotan jeung geus huisan moal laku sia gajen kuku paling disengseuikeun sia naon sababna ye energina tina tanaga hasil daripada rizqah wa aklihimus suat bejakeun ka kiai nu make udang-udang ya kitu kitabna beus teu percaya wa aklihimus suat Yahudi nu gegeuraan ngadahar barang sogokan rukun wudu cenah teu laku bongan sia baheula mah kiai teh cara ricing we diondang kiai kalimah kula pangmagahankeun ngaji hayang nyaho rukun wudu duh pohara jasa ta kiai boga mustika ti Kangjeng Nabi rukun wudu jeung rukun salat dipake kahayang ku tatangga panggil deui ka ditu duaan tiluan ge kiai pangmagahankeun kula berarti energina luar biasa ieu mah deuk bae urang deuk ngayakeun pangajian teh saha nu ngajina kian saha nu ngajina kiaian esa ku haean gitu kan sakitu hebatna ngomongna lain ngomongna kunaon kamari hadir di mana di lapangan nya nu ceramahna ayo sia di Cisoka di barare kiai duit di Belaraja sebelah raja di pasar Kamis ayo mah ngabejakeun doa ulah disalahkeun mun rukun wudu sia sanajan geus tamat fatul muin sababaraha kali geus diiring dicaringin di mana tapi energina pake kos kitu ulah sambatkan nyai ieu wa aklihi busut santaran aya karakter Yahudian di jero cenah kula mah dicokot ieu aju
menta deui ai lain lalagaan ieu urang keur ngaritakeun Yahudi horeng aya karakter Yahudian di kiaina tah di dieu baca sakali dia hayang resep ieu masih ai geus horeng teh kudu ka jawara ona meureun di karakter Yahudian rada pantes meureun emang aing mah kos kitu waktekna tah teu mah kiai sakali deui pan mah kiai make udang-udang kikiwirna ge panjang tapi pan sogok iya ayatna baca deui goyeng Kesijan kabacain dari ku kiai atuh bagaring ku kabaring mah teh aya ku hadis sia nyawan we tak kiai jeuna lain nyawan we ingin nanyakeun sasa kiai nu hadir kiai anu pikukun aya anu aja itu pasar kemis aya kiai anu ceramahna sa si anu didukung ku sa ku kiai anu delekeun sia gerak ngaji sia jeung masyarakat masa depan sia suram sia parukunan sia moal laku sia ka jeung kumaha ge sakitu bae eta mah diancamna lain ku aing Al-Qur'anul Karim ngancam baca deui karing wa tara aduh lo pakai itu cisoka yang ngararaji kamari dibere duit sial jajakan atuh ieu mah jan kiai batuh ka dieu aya loba mah duh masya Allah inggis lain masalah ilmiahna apikna baheula mah boro-boro disogok aya tek bae nu ekah embungeun ngadaharna kurang can bisa ilmuna baheula korban teh set embung kurang can bisa ieu narimana ilmuna besi salah ieu teh pan ibadah lain daging sambarangan ku ari mah pan kiai ngatuh ceker ka ditu ka ditu tanduk kulit babagi ka ditu dagingna ka imah aduh ararisin jas aduh Gusti Allah hese lain ilmu mah babarin mentak cekolot baheula babari ngaji mah nu hese make na ta eta kos kitu gua cara petang jasa teu masantren ge gua jadi kiai Haji Oma Irama teu kada ge jama santrena sugan kada ge di Cisoka masantren teu tapi jadi kiai atuh kiai bae ka ditu henteu saha nu nyalahkeun eueuh ngan saha nu deuk nuturkeun hukum menang di kiai haji dan kiai-kiai sederetanana lain ngahinakeun mangga hak masing-masing sama dakwah mah tapi kudu ngaragap dada di mana aing mah santren baheula dakwahna atuh nya mah kuduna di panggung bae dakwahna teh ulah di masjid jana mah jeung geus ngadengekeun ge make anting make kongkorong ka dieu tah kongkorong emas kongkorong anjing dipake ku nya kitu atuh dakwahna mari kita dengarkan jeng ya anda dakwahna kos kitu ulah di masjid make sorban ulah lain potongan atuh nya nama tah kos kitu jadi nya nama dakwahna dengarkan ya tidak ada Tuhan selain Allah la ilaha illallah aduh Gusti Allah henteu salah ngan kos kitu dakwahna sek suan hiji dua atur milu kanyana ngan haji di masjid make udang-udang mah dakwah lain kos kitu sakarakter dakwah teh asal di jerona ikhlas insyaallah nyalah jelema-jelema nu berkarakter Yahudi wa tara katsiyam Anjing Muhammad bakal nulung mayoritas ti Yahudi berkarakter yusayyauna fil ismi gegeraan gagancangan musabakohnya nama paheula-heula dina ngalaksanakeun bohong dina ngalaksanakeun berbagai permaksiatan wal udwan jeung zalim wa aklih musuhat jeung ngadahar barang haram sogokan riba jeung berbagai haram-haram malah barang dina kitab kabair teh lamun aya engke di akhir zaman lain lamun bakal jasa hiji sogokan teh teu karasa haram di akhir zaman mah kuari mimiti kamari ieu mah aya ge di DPR doang kemudian di Pemda hayang naik hayang jadi pimpro dan lain sebagainya nyogok ka bupati
kemudian hayang naik guru jadi guru honor, hayang jadi guru PS, tina jadi guru PS hayang jadi kepala nyogok hayana di kalangan kos kitu bae kitu kene hayang boga naik jabatan polisi misalnya tina beret hiji kana dua, tina balok hiji kana balok dua, atuh cek urang mah nyogok teuing balok di mah aing ge loba panggul we los ku sia. Tuh tina bintang hiji kana bintang dua datang ke bintang 7 paruyeng nyogok teh mana aya nu henteu nyogok alangan kitu bae dek ke industri masuk ka dieu baheula mah teu nyogok di tahun awal industri masuk ke pasar kemis nu urang nyaho bae sugan make nyogok henteu malah ditambayan ka dieu teh limbahna ge sanu daek teu nyogok mangga lantaran hayang kebersihan di jero pabrikna lantaran dijadikan ajang kuari mah be aya wadahna yayasan kuari mah urang teu bisa masuk pabrik langsung kecuali menampung ditampung heula di yayasanana kudu nyogok heula nu 1 juta nu 2 juta nu 3 juta nyogok mancaeng geus apsu pancan sogok menyogok teh geus teu karasa haram geus teu karasa haram nanya ka kiai kumaha aja teu bisa lamun teu nyogok mah teu naon tuna naon bener kiai bener pokona mah ka dieu bae unggal bulan ngadoakeun cek kana teh kiai upload deui sarwana kudu tegas hei kumaha ieu lamun teu nyogok teu bisa ulah haram hideuk sabodo sia eta mah geus nyana di alam ku Gusti Allah oh berarti tegas adapun nyana deuk durut-durut urusan nyana ulah kieu puluh ya peleh kiai kumaha aja lamun teu nyogok mah teu bisa teu bisanya teu bisa heuh nya hesenya oh kiai yang teu bisa jasa cuma atuh teu naon lah sakali-kali mah teu naon engke sia lamun geus asup atuh ka dieu sering mau jeruk ka aingnya tolong kiai mah potongan goblok gawe eta kiai Allah ngalahin gitu kiai ja teu bisa ieu mun urang jadi pemda teh mun teu nyogok teu bisa kata haram geus balik cenah nurut teu nurut urusannya ngan kiai di alam ku Gusti Allah oh cak Allah kiai aing sia naik derajat sia rajan teu boga mobil oh masalah guys Masya Allah karim di akhir zaman teh bakal sogok menyogok teh rakyat kabehan kuari dek jadi lurah na nyogok rakyat da disogok kabeh kan baheula mah tek dek pilkada dek naon kitu ngajadikeun bupati teh hanya dewan doang kumpulkeun aya sabaraha kursi ya di urang teh aya 50 kursi beuli 30 geus mayoritas suara geus kajen mah ka neraka emang rombongan neraka ieu teh mah kata tapi rakyat papan henteu kasogok-sogok tapi ketika drek dibuka otonomi daerah ya pilih langsung ku masyarakat masyarakatna dibelian geus aya tanda tangan malah zet wah luar biasa aya sabaraha persen kiai anu teu narima sogokan aya sabaraha persen tokoh masyarakat nu teu narima sogokan aya sabaraha persen pemuda nu teu narima sogokan eta lah nu ahli Allahna anu surga anu mempertahankeun kajeun aing mah henteu ngarokok ge nu penting mah aing mah cak Allah bae aya sabaraha persen nu kos kituna sadesa coba hayu masyarakat geus disogok kabeh riba kabeh aya sabaraha persen nu henteu ngridit kagincu-gincu ngridit kabeh ngridit nah ieu engke lamun ngridit bakal dibere azabna 3 rupa hiji bangkong bakalna bangkong loba sekos zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam nomor kedua cacing ke singkarayap nomor katilu hileud kuari di Jawa Timur hileud 3 kecamatan Ambalaya hileud riba teh riba jeung sogok nomor kaopat nah opat perkara ieu keong bakal keong mah geus loba di Karawang baheula di Bandung di Garut di Tasikmalaya asal geus Ambalaya riba jeung sogok 4 perkara hiji kodok nomor kedua cacing nomor katilu hileud nomor kaopatna keong tah ulang kula mah deuk nanya bae ka urang Cikupa hayang nu mana hayang nu mana eta siksa inggis jasa di zaman Kangjeng Nabi Musa mah dibukakeun wadah sangu bangkong urang asup ka kamar teh anggal segala rupa piinu ku bangkong kamar asal di kaluar-luarkeun timbul di bangkong hese teu bisa sare di kursi bangkong di mana bangkong bae ieu keur masak ngagolotrok bangkong di dinya Masya Allah geus azab mah kos kitu
Mungkin cacing. Kuari coba eta di Jawa Timur, ya Allah ya Rabbi, hileud garayap di kaluargeun hileud deui beak daun-daunan beak tatangkalan ka imah-imah geus sabaraha poe teu bari sasare nilib sare ge. Moal bisa ku kitu ya mah jak kudu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus dimimitian ku tsunami Aceh urang teh, kemudian ku bitu gunung, ku gempa daerah berdaerah per daerah. Kemudian di Jepang anu luar biasa, diurang saeutik deui hampir jasa ye. Nu mantap kudu loba istighfar ge, ye Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah. Ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ye Banten teh hiji Merapi kadua ieu aya goncangan-goncangan naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min lalik. Begitu diteropong ialah dua sogok dan kredit geus ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa. Mantap lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin. Eta bae dikembangkeun ku urang terus beranjeun peuting. Ieu bahaya sesogok teh geus teu ngarasa haram. Riswah teh ar-rashi wal murtasi, padahal ieu pinar nu nyogok jeung nu narima sogokan neraka padahal jelas. Tapi kan kabehan ieu mah tuh. Tadi ge cek kula sabaraha kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu. Tak karak ditambahi doang ge mending mun gede. Cepet doang. Ya, ieu naon cepet. Masya Allah. Karim. Sabaraha ustad malah dikekentongan aku kiai, ayo tanggung jawab mama. Mama tanggung jawab kayak di akhirat ku mama disafaatin lain safaatan safaatin. Ayo geus ku mama geus ulah ngadengekeun kiai kiai nu ngaharam-haramkeun jeung mamang ke ka neraka jahanam. Budak di akhirat di akhir zaman geus kos kieu. Nah, nu riba geus teu didengekeun, malah kiai nu nentang kana riba. Tidak ada riba, tidak ada. Ieu mah hanya dimuajalkeun. Riba nu kumaha nu teu riba. Geus dibahas teh kos kitu teh muamalah riba, tapi tetep bae kiai nu nentangna. Sabodo teh. Nah, ieu di akhir zaman bakal ambalayah nu kos kitu engke diberena 4 perkara. Di samping nu tadi teh idza zulzilatil ardu zalaha digunjang ganjing tanah ikhwan. Riba jeung riswah teh ambalaya bakalna zulzilatil abdu zilzalah wa akhrajatil abdu athqalah. Nah eta digunjang ganjing ku urang geus kadeuleu ku mata ieu geus kadeuleu jasa. Ti mimiti tsunami datang ka gunung, datang ka goyang-goyangna sagala rupa geus. Tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah, dinasehatan ku sungut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah, tetep bae teu kana nasehatan. Buang kawarah jasa. Pohara ya antara sogok jeung riba teh pohara jasa. Masya Allah, berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh. Timimiti kiaina geus puguh pejabat mah. Atuh geus tinggal digoyangkeun bae ku Gusti Allah. Ya cek Allah teh eta mah siksaeun aing. Sia ngarunya ka bapak sia ngarunya ka anak sia teh masih saeur aing cek Gusti Allah balikeun gebrek sekian ribu pae banjirkeun tsunamikeun emang siksaeun aing cek Gusti Allah kajeun teh aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tah mah dipilih keneh ge kan kadeleuna doang ku mata ambalayana ieu teh mata sing hade jasa sing hade ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong. Ieu kuari mah ieu Masya Allah hileud bulu ateul kana geus 3 kecamatan kuari lain tambah merembet geus 4 kecamatan. Beuh mun diliwat di Jawa Timur dek bae ka Tangerang na Cikupa Jaya Citra pan di dinya mah. Pasar Kemis mah moal diliwat ka tikus sepatah. Aman pasar Kemis sakali tukar aja. Tinggal pasar Kemis dong sakaligus keun. Jayapuri cenah di dinya. Aduh Gusti na'udzubillah min zalik wa min zalik la ilaha illallah hese jasa hanya beberapa gerintil tapi tetap baik aya bae nu tersentuh haram ya salametkeun diri urang anak urang pamajikan urang eureunnan urang ngeureudit salametkeun urang tidak sogok menyogok sabaraha deui sia aya nyogotna
Berde tah 200.000 mah naik atuh 500 mah naik atuh 1 juta 1,5 juta lah. Tawar menawar Gusti Allah dan mantap kurang imah sakadar nyaritakeun ti pemerintahan mah geus ti baheula sogok menyogok guru-guru geus ti baheula sogok menyogok teh nya. Kemudian lapangan kerja Tanjung Priuk dan lain sebagainya geus ti heula tah sogok menyogok teh limbah pabrik nu tadina digratiskeun lantaran ayeuna mah aya kamangpatan nu luar biasa sogok menyogok malah jadi huru-hara gede kuari mah nu endek asupna ge make sogok menyogok dek milih pemimpin ge sogok menyogok mana kuari nu aman tina sogok menyogok mana henteu aya nu kieu saurang bae lah aing mah geus mah seperti gitu disogok ieu bawa bae ka ditu ke milih mah kumaha teh bae itu teh tawaran kredit teh mal sada bagus teh jelema teh bagus teh hampang teh ibadahna ka Gusti Allah pasti jasa hampang aman tina sogokan aman tina kreditan eta karakter Yahudi teh kos kitu teh musabakoh gagancangan guru-guru dina ngalaksanakeun dosa zalim jeung ngadahar sogok-sogokan termasuk riba-riba lebih sama kamu ya malu iya panggoreng-goreng na pagawean Yahudi nu dipigawe kunyana model tadi emang eueuh kiaian di Yahudi emang eueuh kiaian di Nasrani laula yanhawumur rabbaniyun wallahu a'lam shawab.